Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu anak kusim kuring di pika cinta. Mangga orang teraskeun deui ieu dongeng anu judulna Berit Bodas. Dina waktos ieu inca ka bagian K15. Mangga wilujeng manteng wae, wilujeng ngadangukeun ulah ila channelna, di subscribe. Hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Waktu si Jenil jeung Inon keur meneko bari nyinghareupan pajarata. Ujug-ujug geblig cenah aya atra sora atra pisan sora anu ngageblig ngandu ka palebah mana-manana mah teu kakulantaran teu kadeleungupetkeun curug-curug acan. Sada sora panto ngereket goreng batu gede nutupan lawang guha muka kumane. Tapi saurang ge teh wani pojong jon tarungkul sedang si Jenil mah sajeroning keur mendeko teh biritna kokoplokan ngadenge sora nu ngageblig jeung sada sora panto ngereket. Puringkak bulu punuk si Jenil geus mimiti bupuringkakan. Keur kitu selangsang ku si Jenil kaambeul bau menyan meni angin-anginan. Datangna ti hareupeun manehanana selangsang kaambeul kembang seungit meni meleber. Saeutik sirah si Jenil cengkak maksudna hayang ningali ka hareup. Sabab datangna bau menyan teh hareupeunana. Ana breh lenyap si Jenil ngalenyap. Hate ratu tutunggulan asa teu puguh rarasaan sabab hareupeunna teh aya Berit Bodas. Sagede domba, matana gede, kumisna paranjang, kukuna teu beda ti kuku macan. Hatena mah hayang ngadeuketan ka Inon ngan bujur karasa asa pagi. Sakiceup Berit Bodas nu katingali sagede domba teh. Ujug-ujug ngiles teu kanyahoan ka mana losna. Leungit Berit Bodas ngajanggelek aya makhluk jangku gede, ngajega kalawan seuring ngagak-gak handaruan ti teu beda ti sora raksasa. Bagia kisanak, aya naon maksud Andika make los-los ka tempat kaula ha? Pok geura caritakeun ka hareupeun kaula. Kitu kadengena ku si Jenil jeung ku Inon. Pok Inon pangheulana nemalan sedang si Jenil mah rek pok teh bibirna asa dirapek. Malah ngaleleper tuur duanana oyag bakating ku sieun ningali makhluk sakitu jangkung gedena sorana handaruan. Tiang, agung pangapunten kasuhun langkung tipayun wireh. Sewe putu kumawantun tumorojog tanpa laratan. Maksud kahiji mah sejajarah ka pangersa eyang. Cek Inon nyarita tatagna keur. Diterima pangbakti Andika. Sajabati kitu naon deui kaperluan Andika ha? Prak geura caritakeun ulah di dingding kelir di sindang Ciloka buruk berak hayang naon. Cek eta makhluk tumanya ka Inon. Sajabiti kitu teh sewe putu teh dongkap ka ieu teh hoyong dipangnikahkeun we ku eyang kana jalan karunyaan eyang. Segu kaula moal burung ditedunan. Moal burung dikiwinkeun ayeuna kene. Cek eta makhluk para mitra si Janu ngeunah seuri babarakatakan. Ari ieu Andika nu hiji deui rek naon? Pokna teh ka si Jenil. Si Jenil canemalan duka teu bisa pok atuh para mitra bakat ku sieun. Harita mah si Jenil keur ngaleleper atuh. Gawena ngabadugan kana siku jeung kana leungeun Inon atuh ku Inon dibadug deui. Geus kitu si Jenil kakara ngomong kitu ge teu tatag nyarita ngadeg-deg. Abdi mah wasta mah abdi bae Jenil bah. Cek si Jenil puguh. Lamun seug aya nu nyaksian mah sajabati Inon moal teu hayang seuri ngadenge omongan si Jenil. Nah Andika make nyebut abah sagala ka kaula. Ontong nyebut abah ka kaula mah tapi kudu nyebut eyang.
geura carita ke naon pamaksudan Anika datang ka dieu Jenil. Sun abdi teh kitu abah yang mah abdi teh supados aya kang tinggalieun anu sanes we tu mah teh masih Jenil. Beda jeung nu dimaksud ku Inon. Jadi Anika hayang aya tinggalieun baturnya. Leres mah teh masih Jenil hatena teu puguh rarasaan. Seku kaula moal burung dilaksanakeun. Paminta Anika seubeureum heula mata Anika. Engke di mana ku kaula dititah bentak kakara benta deui. Sok geura peureumkeun mata Anika. Ceuk eta makhluk atur panon si Jenil duanana dipeureumkeun. Sok geura bentak deui ka dinya. Rai panon si Jenil dibentakeun. Geus bentak acan ha. Para parantos mah teh masih Jenil. Lamun geus bentak segera rampaan beungeut Anika sakuriling sirah Anika. Ceuk eta makhluk teu hararese si Jenil ngarampa beungeutna. Gebeg hatena gebeg satakar kebeg. Nah irungna jadi opat atuh kitu deui punukna aya ceulian dua paranyang. Didinya si Jenil beuki ngadeg-deg beuki teu puguh rarasaan irung katambahan 3 jadi opat. Atuh dina punuk aya ceuli 2 paranyang. Ampun mana irung abdi jenal opat mah sareng dina punuk abdi aya ceuli meni paranyang. Ampun mah dieu aduh ampun. Kapan tadi ceuk Anika hayang aya tingalieun batur. Ari geus dibere ngadon ampun-ampunan Anika teh. Sumun canak deui batu mah. Sengku kaula dicokot deui. Eta makhluk ngagerem para mitra. Kadia saura maung. Geura rampaan ku Anika geus eueuh atawa aya keneh. Pokna deui. Harita si Jenil ngarampa beungeut kituna teh lain deui malah mabeuki reuwas sabab irung anu asli jeung ceulina hareup. Harita teh aduh mah ulah dicanak sadaya irung sareng ceuli abdi nu asli mah mah aduh eta mah modalna suruh ulah dicanak cek si Jenil sedang Inon masa jeroning keur meneko. Hatena hayang seuri ngadenge omongan si Jenil. Tadi teuli tapi teulila irung asli jeung ceuli nu asli aya deui. Aduh nuhun mah aduh ceuli sareng irung abdi parantos aya deui ayeuna mah. Jadi hayang naon sabenerna Anika? Wanya make los-los ka dieu lamun eueuh kaperluan hayang cara baca Quran ka. Hayang dikawinkeun ku kaula, Kumaha? Cek eta dedemit nanyakeun ka si Jenil. Sumun hoyong kitu wae sabros ieu pun ulur mah. Teh masih Jenil. Seug. Duanana ku kaula moal burung diteduna. Asal Anika duanana kudu kuat nahan gogoda. Lamun kuat pasti Anika bakal laksana sakumaha nu dicita-cita. Sakieu pisan eta makhluk teh para wargi sadaya geus ngiles eueuh tapak-tapakna acan. Heuleut setengah jam sanggeus makhluk tadi eueuh. Si Jenil jeung Inon ngadenge sora ting auk ting aruk meninga guru. Ana buru dua ti jero guha meninga srek beurit aya kana ratusna baradagna keur terus kabeh ngadeuketan ka si Jenil jeung ka Inon. Puguh si Jenil kuat kawer-weran ngompolan maneh bakat ku sieun jeung gila ningali beurit sakitu loban. Geureuh teh beurit anu ting karayap kana lahunan si Jenil jeung lahunan Inon. Didinya si Jenil asa kabur pangacian. Awak ngadeg-deg kawas nu nirisan. Tapi Inon mah harita sigana tenang we teu geudag bulu salamar tetep tagen. Sakitu awak jeung sirah di karayapan ku beurit. Awak si Jenil di karayapan beurit aya puluhna samalain nu arasup sagala kana jero baju jeung jero calana. Puguh si Jenil beuki teu puguh rarasaan ari katamah-tamah harita tukangeun aya sora awewe cicirihiran. Bari jeung cuit beurit bisa dating carui. Tapi teu kungsi sawatara jongjongan para mitra. Harita teu kungsi sawatara lila beurit anu sakitu ngaguruhna ngadak-ngadak leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Teu kanyahoan ngilesna samalah nu ting karayap kana jero baju jeung kana calana si Jenil ge eueuh harita. Geus sidik beurit areueuh masih Jenil ngagerneng jero dadan. Gusti nu agung
Mugi Gusti abdi nyuhunkeun ditang tayungan ku Gusti. Alah ieu. Lah ieu mah kuring doakeun mah. Bismillah. Bismillah, auzubillah, bismillah. Gerentes sate si Jeniel ti dituna marek babacaan ngan teu uning ngado nyebutkeun bismillah auzubillah. Sagala awahing kureuwas. Acan ge kareuwas geus leungit geus datang deui pikasieun malah leuwih-leuwih ti beurit pikasieun anak si Jeniel. Harita di jero guha para wargi aya nu kaluar katingali siga awewe duaan teu dikutang-kutang acan estu bulucun lain bobohong. Dedegan pendek barodas atuh susurayud sagede-gede kendi. Awak pinuku bulu ongkoh katingali nama ku si Jeniel awewe tapi karumisan. Cerewing geus kitu ngadondarpa. Nu hiji nying hareupan Inon, hiji deui mah nying hareupan si Jeniel. Serengeh-serengeh makhluk siga awewe teh. Sarangah serengeh tuluy ngelelan. Mata buncelik gular-gilar ciri hil seuri. Jempe seuri ragamang leungeuna ngarampak kana tak-tak bari teu weleh. Harita teh harangah-sarangah serengeh. Repanon si Jeniel dipereumkeun bari setengah di pepereket. Tak siranahan kasieun. Biri teh beuki kokoplokan calana ribeng ku ompol geus kitu karasa. Tubuguh mah asakop dikerekeb ku eta makhluk. Geus kitu mapok eta makhluk anu hareupeun si Jeniel teh. Ngomong bari nyekelan kana piglang leungeun ngan sorana semu ngiru. Hayu atuh ulang ngawin ea jeung uling. Jeung euy sayu ulang awin. Engke mun geus ngawin ulang sale dina kasul. Mulu-mulu atuh ulang jelok ka jelok apa rek ngawin jeung euy ea. Oh, ngagegejeg ngajakan asup ka jero. Ka jero guha da puguh sakuat-kuat nagejing hareupan makhluk anu sakitu. Saribu kali si Jeniel tadina hayang nurutan permaksudan Inon teu bisa nahan kasieun antukna si Jeniel balaba-balaba. Waluh mama si Jeniel ngaguak maksudna marek nyebutkeun. Aduh aipok nyebutkeun waluh. Tarikna keur terus ngorejat maksudna rek ngejat tapi teu kebat. Sabab sakitu camadebna poek mungkleng buta rata teu kadeuleuh ngupetkeun curug-curug acan. Temahna si Jeniel mah para mitra sadaya. Harita teh si Jeniel mah apunten si Jeniel ngajengjen bari ngaroroncod sedeng Inon mah tetep nagen teu usik ke teu malik si dakap sila estu husu naker Inon mah lain bobohongan. Teu galideur para wargi sadaya. Terarat reret sabalikna si Jeniel leungit kawani leuseuh tina kaludeung nepi ka bujurna perut-perut ngahitutan maneh. Katingali gigireun beulah ti kenca aya nu make sing sarwa bodas ugang ieu teu beda ti mayit dibungkus ku boe. Beuki lila beuki deukeut lenyap si Jeniel ngalenyap deui gentak malih. Ne atuh harita ku si Jeniel katingali asarada ray-rayan caang. Sigaya sinar-sinar lampu breh katingali aya imah pantona bolongor. Dina kituna si Jeniel geus teu miresea ka Inon beretak lumpat tuluy ungah ka jero imah. Maksudna marek nyumput. Kabeneran di tengah imah katingali aya simut ngalumruk. Teu mikirkeun usaha-usahangan ruk dipake ngarungkupan awak. Bari ngarengkoa bunyi kana sirah-sirah terus ngahep-hep. Memang teu karasa nyerelekna waktu kurarasaan mah asa cikeneh naker. Tapi buktina harita geus jedak kawanci subuh. Hawar-hawar ku Inon geus kadenge sora hayam kongkorongo. Beuki lila disambung ku sora manuk raricit akhirna mah katingali ray-rayan caang. Atuh Inon mening ngarasa bungah guligah manehna tamat mujasmedi di eta tempat kalawan kuat nahan gogoda. Sanggeus caang Inon ngarasa reuwas sabab si Jeniel eueuh di eta tempat. Mana si Jeniel cenah eueuh geuning? Moal balik mah kitu ti heula ah. Sakira aku make balik ti heula lu dengan geus moal atuh. Mending eueuh sok sindiroga halaku sato leuweung we tau dilegleg ku Rai Sanca. Beuh. Kumaha atunya lamun seugnya teh masih Jeniel dihakan ku Rai Sanca. Karena pasti diri aing ketempuhan ku indungna jeung ku barayana jeung ku pamajikanana deui. Kitu dina gerentes pikiran Inon bari nguniang nang. Harita Inon luak diuk ningalian si Jeniel korosak cenah sirahkeun kadeng. Sora nu ngorosak barang ditingali kaluhur horeng monyet. Disangka masih Jeniel aya dina dahan caringin. Pajengkang Inon lempang ka beulah kulon. Bari teu weleh rarat reret ana breh ka sampak. Si Jeniel keur ngarengko dina balungbang bari ngarinuman maneh. Aku runtah akan rimbunan maneh kuruntah dangdaunan. Nu ceuk pangrasana mah ditinggalian si Jeniel mah eta teh di imah, manehna teh disimbut. Antaran peuting asup ka jero imah kalawan ngadon ngarengko disimbut.
padahal nu yakin mangadon ngarengkol dina balumpang bari ngarimunan maneh kuruntah dang dauna. Atuh Inon ngarasa kaget campur rewas ningali kayan si Jenil kitu tuluy digegeuy. Ieu udang ieu geus beurang gancang urang balik ieu geus beurang ieu. Inon ngagebi-gebi kulisik si Jenil lilir nyah beunta tuluy neuteuk bari karacap keureuceuk. Geus kitu si Jenil ngomong bari leungeunna duana narangah. Aduh, ampun Abah. Mah ampun, aduh mah cucurut ampun, aduh ampun. Cek si Jenil taksiran titinggalian. Manehna si Inon juriga tawa dedem. Gusti, moh agung eta si Jenil nepi ka kitu-kituna ka dewek. Aduh disangka jurig cucurut sagala. Ieu Jenil, ieu mah dewek mah kabina-bina teuing lalampahan teh kuas bolona keur maneh teh. Cing sidik atuh neuleuna. Cing apaan teh ka dewek? Inon ngarasa keheul harita si Jenil ungeuk bari tetep neuteub seukeut kana beungeut Inon. Cing saha dewek ieu? Inon nanya deui. Mah Inon. Pokna atuh Inon seuri. Kasebelaan. Lain mah tapi dewek deuleu. Kang Inon ieu teh? Dewek kunaon si lain ngadon molor di dieu kitu. Malah mun seug dipacok orai itu leg orai sanca. Gusti mah agung. Itu Kang Inon dong balik ah. Sebenarnya mau kieu jadina atuh. Cek si Jenil ngorejat nangtung tuluy luak lieu. Gorobas cenah kadenge sora nu ngagorobas dina sirah. Atuh si Jenil ngarenyag terus tangah ana bre horeng monyet ngarenyohan. Sia ngarenyohan lah. Kaing sedekok si monyong si dekok ieu. Harita paramitra sadaya si Jenil ngomong kitu. Meungeus atuh ganeng kaos teu hideng we si laing mah ngado nyarekan monyet sagala. Cek kitu. Atuh da. Ngarerewas pisan si monyong teh ngado ngarenyohan. Si mah buru-buru Kang sieun kuring mah sieun dirontok si monyong. Cek si Jenil miheulaan ngaleos dituturkeun ku Inon. Dina leumpangna gancang eukeur mah mudun meninu rungtung. Sanggeus rada jauh ti Gunung Gede, harita Inon jeung si Jenil ngadon marani heula di hiji tampian sabab awak karasa cepat. Geus marani kalawan geus dibaraju mah terus kebat balik kalawan teu kacaturkeun di jalanan. Geus tarpi deui ka panganyertan. Nah, di jalan keneh oge Inon meni ipat-ipatan pisan ka si Jenil. Ulah rek cacarita tas ngadon jarah. Tapi kudu nyaritakeun tas nyiar pagawean ti kota tapi teu hasil. Sanggeus datang ka imah pok Inon cacarita kanu jadi pamajikan. Jeung ka indungna yen maneh tas nyiar pagawean ti kota ngan teu hasil. Tapi harita Inon katingalina sigan gumbira naker dumeh maksudna lulus teu kagoda ku naon-naon. Ongkohan Inon geus gilig pisan beda deui jeung si Jenil manehna mah gagal. Samalah datangna ka imah si Jenil terus ngaringkuk ka gegeringan taksiran baluas tina perkara loba titinggalian di tempat pangjara. Tapi sanajan bari jeung kitu keur si Jenil pageuhnya ka Rusia. Nu artina teu betus kasasaha yen manehna tas dibawa jarah ku Inon ka Gunung Gede. Nyaan keur Inon mah sanggeus jarah ti Gunung Gede teh teu kungsi 2-3 bulan ujug-ujug katingali we. Senang atuh pakaiana terus mulus henteu boga teu gaganggu ku hama beuri. Samalah pepelakan nu diburuan imah ge kayaning sampe tomat cabe jeung jaradi kadang-kadang sok dijualan. Atuh kitu deui anak nu awewe geus rumah tangga nu lalaki alusaha di kota bisa ngabantu-bantu kana keperluan nu jadi kolot. Neut kaayaan rumah tangga Inon beuki maju. Ladang pepelakan percitna keur sok disimpen di mana geus aya sagram-grameun dibelikeun. Perhiasan kalawan sok ditamahan ti anak. Tapi akhirna mah tadi heureut pakeun pungsat bahan ku anu make bisa ngagedean sawah, ngagade kebon. Ngagade sawah, ngagade kebon sagala tampolana nu teu bisa katebus masok tuluy dijual ka manehna. Pakaya Inon jadi namahan sawah ge ayeuna mah make jeung ngabogaan hampir 0,5 hektarna. Acan kebonna di Tiluluwuk, di pelakan bangsa Palawija. Naon rupa pepelakan Inon teu boleh jadi duit, sakali ngiangkeun gaplek ya. Make aya kana 0,5 ton. Nya kitu para mitra mungguh. Di sifat jalma nu tadi ge teu sarua kabeh nu hade teu hade kabeh nu goreng pon kitu keneh teu goreng kabeh. Samalah sok rajeun aya nu sulitna, aya anu sok suudon. Samodel ayeuna we ka Inon teh aya nu boga sangkaan Inon jadi jelma cukup pakaya teh ladang munjung. Ladang itu ladang ieu sangkan jelma nu dikira-kira. Anu kira-kirana babakuna mah ku jalan anu siri. Ari nu jadi sangkaan kitu teh dumeh Inon lega pakayana bari teu katingali royal.
atuh dina pakena teu anu teu mewah nu hartina mah basajan. Imah nu tadina panggung bilik carang ayeuna mah jadi robah duduk jandela. Udasar eta sangkaan jalma yen Inon dianggap munjung teh jumeh ujug-ujug ke lega pakayana. Bari saumur-umur can pernah usaha samodel batur, boh dagang, boh kuli di kota gede. Padahalnya Inon jadi senang na teh teu sabong brong jelas nama munjung. Malah ku ayeuna mah Inon jadi robah sok aya nyuran irung kumaha we mun beurit sok nyuran kitu deui dina waktu sare. Batur mah kerek manehna mah cucuitan. Lamat siga budak niu piriwit. Saja batik kitu ka ayeuna-keun mah Inon jadi boga sifat tara kaopan. Lamun kulawargana boh pamajikanana boh anakna atawa indungna pribadi aya kasalahan saeutik ge teu weleh saok polotot malah sok wani nyiksa sagala. Hiji poe Inon kakara balik tas neang cai ti sawahna nyampak indungna keur ngarawan segon diburuan ku sabab bahe tina tolomong rek dijahitan. Puguh Inon ambek ka indungna pribadi tayalian ka Maesa. Segon di mana teh di rabuanna itu? Pagulai jeung taneuh mah. Okna bari ngalung-ngalungkeun duduk kuy ka tempat. Puguh mah teh nyaitan segon meunang ngahearkeun di wadahan kana tolomong ayeung teh kalesotan Inon. Tema Maesa. Sing atuh sing aya kabalegan barang gawe teh kawas leuing kolot we. Awurkeun puguh deui kajarian atuh ari geus sirik mah. Teu beuki mah kana barang hakan kejok itu. Teu kitu pabeetkeun ka walungan jeung tolomong-tolomongna. Barang gawe sakitu ge meuni asa siga nu makruh komo lamun keur hakaneun batur. Ya mah ye. Nah geunahna senang. Nah enteng ngurus pakaya. Kawas nu teu karasa ku sorangan we. Sakira-kira makruh mah geus atuh bepiluan barang gawe barina ge. Cicing we ngabalangkong moekeun tonggong. Cek Inon bari ngagalendeng kanu jadi indung. Ayeuna mah kuat ka ngagalendeng kanu jadi kolot. Budina meuni baketut haseum Inon teh. Ih, lain makruh Inon barina ge da lain dihaja ieu mah kalesotan. Sing aya tinimangan we atuh kawas leuing ka kolot we maneh mah. Ada teh diangerkeun bae aya kasalahan sakitu ge geus teu meuni tipe polotot maneh mah Inon. Leuh, nemanya. Kolot teh gablek polo. Sok ngomong deui tampiling ka kalian. Inon munceng. Ah itu. Karek nampiling pek we ari wani onaman mah nampiling ka aing kana jadi indung. Temal Maesa atuh puguh eukeur mah sifat Inon tara kaopan. Ieu ditemal pisan ku indung nangan ret we Inon kana emer anu menongoh dina golodog dieusi cai. Geblok cai setengah emer dibanyurkeun kana beungeut Maesa. Atuh Maesa rancucut kalawan emerna dibabetkeunna ka kebon tuluy Inon ngawak-wak meuni teu sirikna teteh nyerang. Sok ngomong deui hadinya, wajak sekalian ku aing mah. Inon, aing teh kieu-kieu indung maneh deuleu nu ngaberegejelkeun sirahan maneh deuleu. Namanya asa kabina-bina teuing sia ka indung teh. Sakali itu indung aya kasalahan sakitu ge meuni eueuh pisan tinimangan. Doraka deuleu kitu-kitu teuing mah kana jadi indung teh sia. Cek Maesa bari ceuri. Nah, doraka naon make jeung doraka segala barina oge. Geus teu jaman ayeuna mah istilah doraka teh. Lamun kitu nu jadi indung bener henteu nyieun kalakuan anu matak ngadatangkeun ka dorakaan anu jadi anak. Kakara anak doraka kapan ieu mah geus sidik gablek indung ge kaos nu ku uleun. Jadi anak jeung minantu pak-pikpok barang gawe di kebon. Di mana teuing daek milu mantuan? Kayang teh atuh ieu we. Nya kayangna teh anu geleng we kaos nyonya besar. Sakira-kira ngadatangkeun pi dorakaeun mah nyingkat ti dieu barina ge. Inon luas ngusir nu jadi indung sedeng Maesa teu nemalan deui. Leos ka imah bari ngerek tolomong dieusi ku segon meunang nyaitan. Geus kitu mah gero Inon ngagegero Nyi Sarti. Pamajikanana nu keur moekeun gaplek di bibir teu hararese Nyi Sarti nyampeurkeun ka hari. Aya naon Kang Inon? Ye bengkekeun deui lamun aya pigaweun moe segon. Boh naon tong nitah nu jadi kolot barina ge ku sorangan we atuh. Teu kitu nitah barudak. Ada kuring mah teu nitah moekeun segon ka emak barina ge. Teu nyawa-nyawa acan emak moekeun segon ari kitu kumaha Kang Inon? Nyi Sarti neuteun. Ieu basa urang balik tas di sawah ka sampak. Ngarawan segon mayak dina taneuh. Cenah mah kalesotan moal nya. Angkat segon satolomong leutik make kalesotan sagala. Lamun kitu sakintal pantes rek kalesotan ge atau moal ka bawah. Nu matak geus ayeuna mah tong boroning daek nitah ka naon teh? Kanu jadi kolot. Kana barang gawe. Asa mah naon-naon mah carek ayeuna mah. Naon matak pidorakaeun wae dasar gablek indung teh kaos nu kicleuk aku cleuk aing mah. Cek Inon kaliasan make nyebutkeun kawas nu kucleuk sagala kanu jadi indung sorangan atuh estu
Kadenge nage para mitra ditepas ka kamarnya tangtu kuma isah kadengeun sakumaha basa-basa ti Inon. Maesah ceurik asa beuki ka nyerian. Lamun nyaho mah aing tadi ge dicarek ngantu nyaho. Lah aing mah disangka nama aya we di kamarna keur ngarengko. Teu bae da geus aing mah kan eta we. Aing mah miapekeun eta teh lamun omongan jadi kolot ulah kaliasan teuing hade goreng inung Kang Inon. Ceuk Nyi Sarti ngagerendeng dina hatena. Tuluy atuh Nyi Sarti nyarita. Kang Inon, aing nyarita teh ulah kitu-kitu teh ieu. Hade goreng ge ginung Kang Inon teh. Mun kuceuk mun kadenge nage meni raung sab kitu ulah kitu Kang Inon dia pamali. Tak doraka ngomong kitu ka kolot teh geura ke. Ceuk Nyi Sarti para mitra ngawawadianan harita teh ka Inon. Paduli teuing nah, temal Inon reketek baeut. Lain kitu ieu. Bisin jadi inung Kang Inon boga sangkaan majalkeun kuring ngamangaruhan kalau jadi salaki. Nah urang teh bolon gitu atawa jelema teu hidang make beunang dia pangaruhan segala ku batur. Urang nya moal wani atuh nganggaleneng lamun gablek inung balik mah kana barang gawe. Ieu mah kumaha rajeun hidang barang gawe bari sineun siga nu makruh. Jadi anak ti hot-hot barang gawe ngurus pakaya di mana teuing daek mantuan. Gawe ukur moyan. Barang hakan heueuh. Pokona mah hakanan eueuh deungeuna hangat heueuh barang hakan eueuh deungeuna jamotrot. Pokona mah urang mah anu barang gawe ngurus pakaya ti brai poe nepi kareup magrib teh tara olo-olo barang hakan teh. Jeung naon ge teu burung asup sanajan jeung uyah ge. Yang kumaha barang hakan hayang jeung asin wae hayang jeung pinang. Asup gampang menyer duit teh. Jeung eta di Sarti setiap malam Salasa Jumaahnya dina sosompang tunaan rujakan 7 rupanya. Kembang 7 rupa cai asa kerang kana batok sok dituna dina sosompang hanapeun baleanya. Naon maksudna Kang make diayakeun rujakan sagala kapan sasari getara? Ceuk Nyi Sarti talete. Kalawan ngarasa heran sabab cara-cara ti sasari Inon make nitah nindeunan rujakan jeung kembang sagala rupa di jero sosompang. Tong loba ting pertanyaan pokona mah nitah urang kudu diturut dia panitah urang. Eta mah urusan lalaki lah. Tema Inon ukur sakitu. Sedengkeun para mitra Nyi Sarti teu nema deui. Sabab geus apal kana adat pangadatan jadi salaki leos we ka jero. Ari Inon harita tulun-tuluy ngaleos rek katampian bari nyolenangkeun anu. Pas sore Inon init deui ti imahna kalawan teu bebeja heula ka dunia imah. Tanya kitu kayeuna man Inon serek init-initan teh boh kanu deukeut boh kanu jauh. Di mana teuing sok bebeja heula kanu jadi anak pamajikan. Waktosna kabujung se wilujengkan pun permios. Alhamdulillah rengse kapidangkeun dongeng Sunda Timang Jaya dina carios Berit Bodas bagian ke-15 on kapala wargi kaum dangu anu tetap setia di channel Sampura Sundurur. Ulah hilap subscribe-na. Hatur nuhun. Sampai jumpa. Wilujeng kantun permios.